Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui sareng Pak Farman dina pangajaran bahasa Sunda di kelas 4. Ayeuna urang baris diajar latihan ulangan harian bahasa Sunda kelas 4. Mangga anu teu acan subscribe heula. Hatur nuhun, wilujeng nyakseni. Pilih salah sahiji jawaban anu pangbenerna. Anu kahiji, pek ku hideep titenan paguneman di handap ieu. Tuti ... anu teu sakola. Imas, Didin. Kecap pananya anu cocok pikeun ngesian kalimat di luhurnya eta. A. Iraha, B. Saha, C. Naha, D. Timana. Anu kadua, Maman ... harga mobil teh. Didin 20 juta. Kecap pananya anu cocok pikeun ngalengkepan paguneman di luhurnya eta ... A. Naha, B. Kumaha, C. Saha, D. Sabaraha. Anu katilu ... Pak Maman nu cet hejo ngora. Kecap barang anu cocok pikeun kalimat di luhur nyaeta A. Imah, B. Kasur, C. Katel, D. Radio. Anu kaopat, susun kalimat anu merenah di handap ieu make aksara gede anu merenah. A. Didi nyaba ka Bandung. B. Didi nyaba ka Bandung. C. Didi nyaba ka Bandung. D. Didi nyaba ka Bandung. Anu kalima, Tati keur mantuan indungna bebersih di imah. Robah kalimat di luhur sangkan jadi merenah ngagunakeun huruf aksara gede. A. Tati keur mantuan indungna di imahna. B. Tati keur mantuan indungna bebersih di imahna. C. Tati keur mantuan indungna bebersih di imah. D. Tati keur mantuan indungna bebersih di imah. Pilih salah sahiji jawaban anu pangbenerna. Anu kagenep, di mana Raden Oto Iskandar Dinata dibabarkeun. A. Di Bandung, B. Di Purworejo, C. Di Jakarta, D. Di Banjarnagara. Anu katujuh nyaeta waditra alat musik anu dijieuna tina awi, cara makena dioyag-oyag nyaeta ... A. Kohkol, B. Kolintang, C. Kendang, D. Angklung. Anu kadalapan, anu sok nabuh gamelan disebutna ... A. Pamayang, B. Nayaga, C. Sinden, D. Dalang. Kasalapan, sajak nu judulna Maen Pingpong dikarang ku ... A. Mang Koko, B. Mandala Putra, C. Tatang S, D. Haris Setiadi. Anu ka-10, kecap barang anu aya di jero sakola nyaeta ... A. Katel, kompor, ember, B. Meja, kursi, bor, C. Beca, mobil, sapeda, D. Paku, palu, plastik. Jawab kalawan singget.
Pancen anu kahiji wacana anu eusina nyaritakeun ngeunaan kahirupan hiji jalma, tokoh atawa inohong anu sukses dina kahirupanana disebut titik-titik. Anu kadua saha anu menang jujuluk si jalak harupat. Anu katilu dijieun kalimah tina kecap kumaha jeung ti mana. Anu kaopat jalma anu sok ngiggelkeun wayang disebut titik-titik. Anu kalima robah kalimah di handap ieu make aksara gede sangkan jadi merenah. A. Titin meuli sapatu di Pasar Baru. B. Wawan angkat ka Bandung. Alhamdulillahirabbil alamin. Parantos rengse pembelajaran bahasa Sunda dinten ayeuna ngerjakeun latihan ulangan harian. Wilujeng kerjakeun. Sekian, hatur nuhun. Sing getol nginum jajamu, sangkan nguatkeun urat. Sing getol neangan ilmu, pikeun dunia sareng akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.